Bismillahirrahmanirrahim. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dieu simkuring ti kelompok 5 anu aya anggotana nyaeta Sintaningrum, simkuring Fitri Yohaini sareng Raka Pajarullah. Di dieu baris dipedar materi ngeunaan mekarkeun kacakapan dina pangajaran. Wangenan mekarkeun kacakapan pangajaran. Kaparigelan atawa kacakapan dina ngajar boh presentasi nyaeta kaparigelan anu dipiboga ku cara ngasinergiskeun fungsi panca indera jeung utek katuhu anu mangrupa bagian tina kaparigelan akademis. Hiji jalma disebut miboga kaparigelan ngajar atawa presentasi lamun bisa tampil menarik, nepikeun pangawaruhna sacara efektif, sarta ninggalkeun kesan nu jero pikeun siswana. Unggal urang ngajar atau ngalakukeun presentasi saenyana urang keur ngalakukeun transaksi boh ngeunaan diri sorangan, boh ngeunaan hiji hal atawa jalma liana nu jadi sasaran tina komunikasi eta. Nah, tepangkeun wastapun Fitri Yohaini ti kelompok 5 mata kuliah perencanaan dan pengajaran BST. Nah, abdi di dieu bade ngalajangkeun materi anu tadi tos dipedarkeun ku Sinta. Salajengna nyaeta landasan mekarkeun kaparigelan atanapi kacakapan dina pangajaran. Rumusan tujuan pendidikan nasional dina mekarna potensi pendidikan siswa sangkan jadi manusia anu miboga iman jeung takwa ka Allah, miboga akhlak anu mulia, sehat, miboga ilmu, parigel, kreatif, mandiri jeung jadi warga negara anu demokratis sarta tanggung jawab aya dina aturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 ngeunaan Sistem Pendidikan Nasional UU SPN. Salajengna aya strategi mekarkeun kaparigelan kacakapan dina pangajaran. Nu kahiji aya fase motivasi, nu kadua aya fase merhatikeun atanapi attention alertness, nu katilu aya fase pengolahan, sarta anu kaopat aya fase umpan balik atanapi feedback reinforcement. Materi salajengna bade didugikeun ku Raka Pajarullah. Salajengna aya jenis mekarkeun kaparigelan atanapi kacakapan. Nu kahiji mekarkeun pola pikir kognitif. Nu kadua ngembangkeun sikap. Nu katilu mekarkeun psikomotor. Salajengna aya mangpaat kacakapan dina pangajaran. Kahiji poin A nyaeta kacakapan personal anu dimenangkeun ku siswa bisa numbuhkeun motivasi, rasa percaya diri jeung mandiri. Poin B kacakapan akademis anu dimenangkeun ku siswa bisa ngabantu siswa dina menyelesaikeun masalah atawa persoalan, khususna dina pangajaran matematika. Poin C kacakapan sosial anu dimenangkeun ku siswa bisa ngabantu dina ngayakeun hubungan sosial antara siswa jeung pancen ti guru. Nu terakhir poin D kacakapan vokasional anu dimenangkeun pikeun siswa dina miboga pangawaruh, sikap jeung kaparigelan dina proses diajar. Sakitu anu tiasa dipikahatur di kelompok 5 ngeunaan materi mekarkeun kacakapan dina pangajaran. Kirang langkung nuhun geudihapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.